dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Penyiarna personel band Sundalen sia. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. Oke, jauh dekat berapa? Goceng 7.000. Oke. Ayana sabarannya dekat 3.500. Iya nu bener teh. Angkot. Goceng lah. Bisa Goceng. goceng. Oh iya. Oke, sahabat terus biasa dugi tabu 7:30 ya. Wilujeng wengi kasadayana orang Sunda. Oh, salah naik. Sok cek ya? Cek. Hah? Sekek. Aya. Ah, ya. Aya gelarannya Sundalen, aya lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundalen, terus informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda. Soalnya segala disundakeun lah. Ayeuna dinten ke-22 di Sasi Jeni tahun 2002 genep. Sebenarnya. Sanes tosan entos tanggal 22 gitu. Bade ka akhir sasi nimbir. Mana we kan? Aya angeuih ti ieu naon namanya teh Kanada. Terus main iya Pildun. Nonton Pildun angeuhun. Oh, Pildun. Pildun. Ya si Madun. Segan pil KB. Nonton Nagara Batur kan? Oh, da Indonesia mah teh asup geuninganan. Teu lalat. Naon gini kan? Dacan. Nah, Wapidin soalnya can turun ya. Began stiker Turun mah bubar di lapangan. Ngacak-ngacak di dieu mah. Oh, kapat euy. Mun turun mau kapildun. Nah jong obal nu ngacelengna sapatu. Kantos kapungkur jadi timnas 3 Wih, Gana. Gana mun Cek ngobrol kan juga Cek uban. tah. Aya. di Afrika. Anjat Si sebelah tarik naturalisasi. kacida berarti. Sebelah launan ya. Naturalisasi di Indonesia. Gana ya. Hah? Di dunia gurame Jeung koki. kajalma. Kurang cenong. Oke, aya naon ieu teh? Enggak biasana we ya kieu teh. Naon? Terus ngopinya. Orang Sunda nu ngupingkeun radio PIS 102,4. Iya. Oke di TikTok teh usia-usia anu geus rumah tangga bah. Oh, laras. Eta mah nu geus rumah tangga lila. Sanes nu sepuhnya di rumah tangga gitu. Terus rumah tangga. Nu geus lila rumah tangga aya nu karek crot karek anyar gitu. Iya. Jadi intina ayeuna teh ngabahas teh salaki pamajikan. Oh, iya. Bebeureuh. Alusna saling bantu pekerjaan pagawean jeung saling papatahan masing-masing teh gitu. Sok sedih aing. Sok kasindir euy. Kabeh ge pasti kasindir ya artikel deui. Jadi ngabangun keluarga sakinah mawadah warohmah teh nya. Iya. Samawa. Jadi tugas babarengan antara salaki jeung pamajikan ya. Iya. Jadi persepsi ngan ukur pemajikan nu tanggung jawab karena pegawaian rumah tangga Iya. merupakan persepsi nu geus jadul kan. Itu aya nama karena untuk saat ieu nya jadi seorang pamajikan teh bisa ngabantu penghasilan suami jadi pegawai atau berwira suhad. Swasta. Gitu. Mang saya. Tah sabalikna urang mah yang di backsonan suling eta. Tah ieu we opini nu sih dan nyulik. Bujang teh bisa heot teh. Heot itu bisa cenah. Nah, nyuling lain nggak heot. Pihaknya udah tengah heot, tidak bohong. Heot tujuan bujur. Jangan mencari. Nah, terus sabalik nanya, pegawaian rumah tangga sejatina oge tugas salaki. Laras. Hal ieu geus dicontohkeun ku Rasulullah nya dina naon nyeuseum bajuna sorangan. Laras. Diberi nasihat
sucilah bajumu memiliki dimensi proses dan hasil cek eta teh Laras. kepada 9 pasang calon pengantin. Nah salah dina hiji prosesnya berarti ya naon ngaran teh berbagai sikap nya nah benar Nah iya, Sedih aing mah. Asa parasmana. Madang heula. jika tadina satria. ieu nya naon silih bagi kan pagawean jeung istri teh jeung pamajikan teh dina nyelesaikeun pagawean rumah tangga gitu. Nu baheula mah meureun non gegero Ngepel. nyusun Sapu. splet pagawean pamajikan aya nama teu kitu barang lah gitu. Ulah hees we nya. Kayak sok nyeseh tara Tara sia ge masuk hees wae. ai kukumah Oh, Tara. kumaha ge? ngepel Tah komok Pel, sok. berarti kabeh ku si ake we. Orang mah tak suami Jadi ganti. teladan. Suami Binangkit ya, teladan. binangkit Moal aya 2. halus kan Oh, ya dua tapi Tilu aya. Ngalicin ngaleot Eta mah geus we. Masak. Ngasak balanja ke pasar di kieu. Aing ngomehan. Ngomongan budak. Lanjut. Nyicing wae dah. Jak aing ngepel. pagawean rumah tangga jiga nu bieu nya nyeseh gegero. ya. Nah, kasup dina ruang lingkup kewajiban nu dilakukan ku suami oge gitu. Makana sok sing saladrah geura ningali pamajikan keur ngagawean naon nyeseuh po geroheun loba geus we gegero ulah gengsi Kudu jadi ieu suami karir. Karir puan. Tuan kapana. Suruh karir puan. Laki karir. Laki-laki karir gitu. termasuk ieu pandangan kieu teh diwakili ku Imam Hanafi, Syafi'i jeung Maliki. Aya pun riwayatna menyebutkan bahwa istri kudu ngalayanan suami jeung nunjukkeun sifat ketaatan jeung kelurahan budi seorang istri. Beres wajib naon. Hubungan salaki pamajikan dina Islamnya dibangun ku dasar cinta jeung kasih sayang. Love forever. Lain Sundana naon cinta jeung kasih sayang? Love forever. Sundana Sundana. Cinta aja kasih sayang. naon cik? Cinta teh kan kasihnya. Kasih ibu sepanjang masa. Naon cinta mah dedeh pang dedeh. Anjing. Dedeh pang dedeh. Kala. Baik sana dilebatkeun heula. Tari isen ge Ulah kedenguan backsound. Acan ke. Acan, Wih, mareungit asup kana irung geura. Prosesnya rada lama. Iya saya heula teh. Yo. Haji Iman cenah. Gas. Wilujeng mangi Pak Haji Barudak Sentu Racing Team di Pertelon Gang Tumaritis Pakuncen area pantau perlintasan Gayam. Yo. Oke, sabaraha kanca stay tune Wapidin Sundalen. Wilujeng mangi Pak Haji Iman. Alhamdulillah, atur nuhun. Bari Bang karap Mojongna. karap dud cenah. Ngopi sambil merokok. Anyar ya aspalnya jadi tengah keceluk teh bener. Manco di Napis Radio dugi ka dongeng Sunda jeung wayang golek gitu. Jangan Bandung. Wilujeng. Ate pangde. Kalau itu tinggi apa? Aya Nixoni alhamdulillah saya Kang. Oh masa mulihna sehat. Kang Dudi damang cenah. Oh ya. Den Dudi nih. Den Dudi enak. Den Dudi. Damang alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Dan ini kumaha ada, Mang? Den Dudi Lope Wiwin cenah. Tulisan tembok. Potonganana apalah aing. Tembok nana. Gitu bah jadi salah kita Kumaha cenah salah kita. ngarupanya memang ngarupakeun kepala rumah tangganya. Ngan butuh oge nasehat jeung pangdorong ti pamajikana. Betul. Terus
pamajikan teh sebagai bendahara keluarga lah. Iya betul. Jadi hal ieu ngajaga pasak teu leuwih gede tina Tihang. tihang. Tihang kakeo, aing mah kana awi. Pengeluaran mah bensin. Tihang, Intina naon ngaranna teh? Pengeluaran teh ulah ngaleuwihan pendapatan. Sabisa-bisa mah bisa nurut cina cenanya. Soal sebuka kompor. Oke, ini kangge gitar barbar katanya. Barbar. Terus Ramang takoyaki waduh mending rewas pas muka TikTok. Full screen wajah cenah. Aya ledumonya. Ini gedenya Ikan pausnya. Kang Atang adalah si Subla gede kan. Cocok Kang Atang kumaha? Damang sehat. Wilujeng wangi. Sintun takoyakina. Dina ge siga gila aing pager. senyumna rudet Siga aing. pager kabupaten. Saya sirit ya, aing Gede. dia kan tuh ada deketan. Rubak. Saya Terus saya Best. Iwan Best 72. Mantap cenah. Mantap. Wah sehat sadayana. Alhamdulillah. Tambah sukses. Namanya, banagaranya. Tambah Atur nuhun. sukses Si Sundale. bro-bronya, si bro ya. Bro, Salam baktos kasadayana. Sami-sami wilujeng wangi, wilujeng ngopi. Ayo nama jadi jarane sih disebut gede mah. Panjogot coy. Asup perayaan sirit Bae-bae lawan dia halus. Keo, perasa keo sebelum. Lain deh, sarana gendut cenah yang langsing jadi. Geus maju we. Nyari mau lah ulah sisi kerang aja. Pokoknya ini deketan. Ayo jadi eungap kieu. Abus kabeh full screen. Dan keharup teuing mah aing jelas pisan tuh untuk Ini harus kena gitu kan. Harus kena Terus karena gitu. jadi clarity sorate jeung beungeut teh kukuh gitu kan. Ingkronnya. Nah, terus Asekon. Enggak sih cicing lah. Bisa bulan mana. Nah, di Sundaland Band ke Bang. Iya. Kayak lagu. Oh iya karena lagunya. Mau ngebahas seorang ngebahas salaki pamajikan ya. Afraid of my wife. Ya, afraid of my wife. Afraid of wife kudu. Afraid of wife. Lain afraid of my wife mah sieunku pamajikan aing kan gitu. Dia mah sieunku pamajikan. Jadi ya tah eta intina lamun dikaji deui teh nya si judul lagu Sundaland teh nya tah aya dina tah ngajajar tah YouTube ya YouTube-na Sundaland Band. Terus na Spotify na non. Lain Sundalen. naon Spotify. Didangu backsound teh sabeula sorana. Kan bae suling ieu. Asa ulah tarombet Pak. Ya gede yang ada isuk lah. Spotify non Spotify Sundaland Band. Sundaland Band. Terus YouTube Sundaland Band oke. Terus ini IG Sundaland Official. Jadi tah eta aya lagu-laguna nya album kahiji tah. Facebook Si lagu eta teh Lagi Afraid of My Wife teh kumaha cenah eta teh? nyaritakeun Anjak kau dihola. Neng. Keo Yuk. copotkeun bawa gitar keo. Oh. Nyanyikan heula. Ajay. Buktikan wae bisa dulu. Bisa dulu kan sorana palsu eta teh. Bener teh cenah. Nyaritakeun Soranan Dek Sari. Dek Sari kemana aja? Ada. Ada. Kemana aja sih? Ih, udah lama diketemu sama aku. Sayang sama Dede ya. ti mimiti keo ti song keo. Jadi di song teh si lalakina teh seolah aing cenah gitu kan. Sok keo, songna keo. Ih, geuneuk euy, naon tuh si Subla tuh mbok. Aya kada Grogi. Aing. Sama dengan ceklan cucurnya. Poho deui sih. Ya, canda bukan poho deui kira. Hanja kau moal ti heula. Neng. Kaduhung samemehnan tuh. Pokona anjeun kudu nurut kana sagala Aturan kuring.
Mana liriknya? Nih. Aduh, aing ieu vokalis Sundaland satoho. Gak salah kabohong. ingetan tah. Jadi dina song eta kan Pokoknya nama kudu Cici kawe. ingetan ya lah urang nu Repna meureun repna. acan kan berurutan song duana naon. Tuh, jadi kumaha sok Oh nyanyi deui. sok song 2. Cek aing oge. Boleh. Timiti deh. Ngambung song 2. Lila. Pahilis nang ijing dua. Song 2. Masih soalnya. Ngambung. Nyanyi ya. Kata-katana kel. Ah itu di mejaan udah. Mana gitu. Cek kuring eta. Layana anjeun kuring ditinggalkeun. Padahal mah lain kitu dongeng musanya nama Maneh teh ieu ku amajing oblek. borong wani rek tar atur najis deui yang manes sieun di talapung. Ya, akhirnya Jadi Dijelaskeun. nyaritakeun naon sangeunahna nya. Ieu si lalaki teh pamajikan teh sangeunahna kumaha aing gitu. Nah, padahal mah lain kitu nya. Padahal mah da nu jago di imah. Nu jago. Nu jago mah ayam. Padahal mah lain kitu. Kan biasa we di Didramatisir. di luar mah. Wah, cenah pamajikan tah. Jadi nyokot tina ieu bah tina kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia lah. Iya. Rata-rata orang timur gitu. Iya. Gitu. Kealaman karandapannya. Oh, lanjut ke rap. Afraid of my wife manete, afraid of my wife nyaeta sieun ku pamajikan. Afraid of my wife manete, afraid of my wife nyaeta sieun ku pamajikan. Aya nama si Akew salah. Cek aing dong. Tapi ya lain sian ke pamajikan batur kan? Pamajikan sorangan anu batur mah teripikasieun. Ya maksudnya teh eta sieun pamajikan sorangan karena aya pamajikan batu. Aya nu kitu aya. Ya, tapi ya mah lain. Ari mah secara jerona jadi lain istilahna sieun kan. Emang saling ngehargaan eta gitu. Di imah mah tetep ras terkuatna etanya. Jadi komandan di imah mah. Sangkan apa teh? Berlangsung halus nya urang kudu lobang ngelehan lah sebagai ieu wayahna lah gitu. Betul. Kejauhannya. Aya dua nana salah ngangkat channel tadi mah. Oh gitu. Sabelah. Sardi. Aya Iwan Best 72 on cahabi di Paliban Negara. Iwan Bro ya. Terus takoyaki mah curiga selama ya lip sync tapi kapoho gitu. Eta matang gara Ya aya cucur Kang Atang geura aya disogok tah ku cucur abdi jadi itu konsep. Grogi cenah bieu teh. Ningali emik. Kantosan takoyaki ti Kang Atang. Grogi kuneng mike cenah. Jadi nya lebah dinya kudu silih hargaan. Makana anu naon teh anu geus suami istri terus sampai ka cerai teh pada akhirnya kan eta teh kunaon si pihak kan KUA nya Iya. tapi kan ngamediasi beberapa kali gitu. Nya yakin tuh gitu nya. Kan bisi emang rasa saling menghargainya can nepi Leres. Jadi terus kudu ulah ada batasan gitu kan. Iya. Jadi zaman baheula mah pamajikan temen ngajaga nya bororahit. Ayeuna mah geus tesna mah hitut tut.
Nah, pilihan apa? Pingin osok pemajikan. Mana ya tatarucingan ya. Dangin kan tatarucingan. Kunaon salaki lalaki mah hitutna leuwih tarik tiap cek aing nanya. Udah siapa kalau ngahulang. Keur mikir Jadi orang ngomong teh juga ngomongan manehanana. urang keur mikir lah jawabanna ya. Apa wing aing? Ya kan sih. Ai lalaki make rodna aya 24, ai awewe mangan 23 jadi tadi keneh lalaki. Lain. Tuh kumaha? Ai lalaki mah boga anak. Teu daplok, ai nu awewe daplok. Itu teh mah. Gabungan Lalaki mah mun naik kana motor jadi tarik. Lain. Geus lah hese. Yang apa jawaban? Bang jawabkan Bang. Jawab sok. Ku abah ku urang. Bebas. Aing mah sing di sidang aing mah nya. Sudah. Aya lalaki mah deket kana maik. Deket kana main. Jadi tarik. Padahal mah tadi kayak nu awe deket kana toe. Deket kana maik jadi tarik. Kana make bener. Tapi nasi akeh mah anger lawan cenah. Maik laletik. Naik urang mah leutik. Lamun Batur mah oh emang Lain batur mah dem gitu kan. Emang leutik tapi lincah. mik nali tadi. Tes dites. Cobaan. Tes. Teteh cobaan sekali teteh. Ayo Wapidin tesok tarik tar. Tara pompet. Iya. maik na pencet. Mida pejet. Masih wae ngelai. Ini bae dicobian mangga. Ya dangukeun geura. Entel Lion King mah. Eta mah kapungkur geus diakeun. Toko baturkeun. Takal cowok ke uruk. Nah, cek mangatang geus ka dieu cenah aya sabilin real sewang. Lah ulah diangkang deui. Ulah repot-repot lah da ieu mah. Cek KPK dia kena. Anu rasa cumi-cumi ah. Eueuh sumi-sumi mah. Naon atuh? Keuyeub. Cek orang nanya ya pengalaman eksa heula akeh heula erek subla heula. Abah we abah. Abah mah keur ngetik. Lah hayang abah euy. Sakali ewang we ayeuna. Nya sok teh si. Sok kali ewang opatan. Teh dinya heula keong. Naon? Jadi salila naon? Salila perjalanan ya suami jadi suami istrinya jadi suami. Nah, naon anu paling resep ngeunah kana hate. Jeung teu ngeunah kana hate erek polahna erek ucapanna ya. Atau erek duanana? Duanana. Lah buat polahna. Kan ulah jadi curhat. Polahna we. Bae emang tenanan dia kan ngabuka tabir. Oke si abah deui. Dayakin. Abah. Kabehan jadi kabehan gara ieu. Oke ngomong kabe bukan mah engke kabe opainya. Tidin. Kayak siapa kan mapai sih Rit. Terakhir mah ngingung kabehan. Nya sok urang heula sok. Naon? Anu paling berkesan. Santai ulah bejo. Ieu mah can ngomong kan geus ngalangkeun teh emosi. Emang kisah nyata berarti bener. Ami kadenge pan tarik sorana. Ulah erang ngungkapkeun kan. Anu berkesan mah Ai sudah teh hafaleun teh ieu kan dengekeun deuk. Udah pasti kabeh ge sarua kitu. sarua. Cek geus ganti dong sublang. Cicing enggak ieu urang ngomong. Ulah jeung ngalak atuh aing repot. Ya, mau waca ieu lah. Tah, anu paling berkesan. Anu paling berkesan mah anu geus aduh pan masakeun tah eta berkesan pisan. Nah, gitunya kan. Nah, kana hate teh. Biasana mah kan mun teu nyieun sorangan meuli gitu nya di warung. Masak unggul. Ya masak terus. Yang sorangan beli di warung tuh dirinya sorangan. Baheula keur zaman can kawin gitu. Aya mun geus mah. Agis kawin mah kan aya pang masakeun gitu. Aduh solehana tadi dinya karasan Abah. Ya. Bapidin naon? Terus.
Tengenahna naon? Tengah nama nya lamun tepang masakeun gitu. Dibalikeun we mah gitu. Aing kata karena urusan madang tapi tegede-gede. Kayaknya nih, wah. Enggak puteung euy loba teh jar mah. Sina leutik gitu. Asa pirakungan madang na wungkul. Guys palingnya gitu lah nu berkesan mah da eta wungkul sih. Kebanyakan nama eta gitu garis besarna lah sok sasi anu teu bunga pangmasakeun Nopidin bunga teu Urang mau leuwih. pangmasakeun naon heula ge lah bisi pangmasakeun bom. Ai pemajakan Bunga teh pangmasakeun bom. Ai pemajakan didinya masakna naon wae bisanya. Masak di. Jadi gaduh pamajikan. Nah jadi diadu masak Didinya mangan pangmasakeun jeung teu pangmasakeun hungkul nya. Kan sakitu we hirup teh. gitu sok buru ngomong Ka aing teh. anu berkesan naon kayak abah tenang ya abah ya Ela dede cantik. Iya, Rambutnya baru. Terus kumaha Kang? Para mitra sadayana nu ngadangukeun ieu radio. Ada. Sarawa pilin lain wakepo. ek ngadongeng naon itu Pak Udin atuh gitu. Geus cicing kayak ulah diganggu. oh ke nantep Pokoknya kudu anca jeung rada panjang ya. Dina rumah tadi rupi-rupi anu karaos ku pasanganana. Saya pasangan Ku abdi. abdi Wah, gitu. uhun kan pasangan teh meunang aya salaki jeung pamajikan. Tasih kuring jadi salaki nya. Nu paling nikmat anu moal tiasa dilapkeun ku sim kuring pun istri Iya. di antawisna salianti dimasak teh panginten dibagiakeun di suguhan palebah kuring mulang damel capek. Hah? Diseblok? Sebab bangke wengi atuh mah. dicaboku jere Ku geus capek genan urang gawe datang ka Oh, imah iya. dibagiakeun ku cai nginumna wae ogenan kan. Nembe muli. Mumpun. Mulai kaja. Muli ka Jati mulang ka Kapolres. Lain Kapolres atau Kapolres. Bade tuang heula. Atuh capek kieu mah heula. Atau sora. Itu sarawewe. Sarawewe. Kan teh jadi sarawewe. Mulai dicemut. Assalamualaikum Neng. Mumpun kumaha damang ka gelis. oh udah mah Alhamdulillah. Kumaha capek. Capek nya bagi panas kieu. Gusti teh. Bade heula atuh bade emang. Siapa bilang ngomong jadi orang otak teh. Nah pamajikan pidin jeung saha teh. lain pulang seuri Ulah ngomong ke cici. Aing kan ngadangukeun jadi keur ngabayangkeun gitu. Tarojo pamajikan di dapur malah. Ieu teh haus aanya. Hatur nuhun geulis. Dikaulaan. Ayeuna bade langsung mama teh napi ibak heula atuh misang mutanan capek. Sok atuh geura ibak heula. Teu heula sim kuring teh mawa anduk ka WC ini. Ibak sok pas keluar ti WC teh. Nah teu ditutup. Eta naon anu ngambay. Orangnya nu bener. Ya, aing nanyakeun lagi anu matak genap jeung matak teu ngeunah. Kana hate kumaha? jadi Abah panjang teh kudu manjang cenah. Sok. Ieu didongengkeun ka. Ayeuna dongeng nu ngeunahna, teu ngeunahna. Dongeng nu ngeunahna. Di kaulaan ku pamajikan. Timiti datang geus gawe, datang ka imah disuguhan cai. Tawaran dah. Jadi kana ngambay itu serius. Pan eta andukna boros. jadi ramai Diandukannya ku sim kuring. Neng, eta neng nuju naon? Ngadiukan kana Magicom. ya ulah Aya budak. Jadi jorang ieu. Eta neng keur naon ngadiukan kana Magicom. Aneh. keur dihaneutkeun Kapan kanggo aang ge dihaneutkeun. Ye, atuh ke heula nek diacuk heula eta nu ngeunahna gitu. oh dihaneutkeun Ayo nu teu ngeunahna mah palebah urang geus gawe capek Ya datang ka cicing, imah cek teh. Mang Adang cenah teu peak kitu Bang.
Pang masakan sesuatu mun merek. Kapan sabulanan nah mereka teh 17 juta. Lamun teu mere mah puasanya. Ayo tadi pasien artosna mah puasa we sim kuring. Itu tapi nan. Alhamdulillah. Lanjut tadi nepi kana. Oke. Dugi nyalikan Medicom. Eta anu pingahan mah paintennya di kaulaan ku pamajikan. Ayo nu teu ngeunahna mah. Kayak lah ngadongeng deui. Tadi dongeng. Nu teu ngeunahna kumaha? Anu teu ngeunahna mah meunang sim kuring palebah nuju naon namanya teh capek ataupun kumaha teh di kaulaan. Contohan itu. Nuju naon? Nembe we AA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Neng Damang. Subla. Kunaon neng? subla. Lah aing. Nah, neng kunaona capek-capek Dari balik balik ke duit. imah geuningan ujug-ujug ngadak kitu. Ah pikiran we ku sia. Anjing sia. Teu meunang kitu pamali salah teh sia. Doraka aing teh. Swasia. Wah Asia. Bongan we ada wengi sakadam. Teu eta. Ya meunang kitu intina mah kudu saling bisa ngejaga, bisa saling istilahna percaya, bisa saling ngahargaan dina rumah tangga mah. Erek ngeunah erek teu ngeunah da moal anu bisa. Ngaranna rumah tangga mah dialajar kabeh hogenan. Aya masalah gede, masalah leutik, nya kuluna mah dibarengkeun diobrolkeun babarengan duaan. Ya, kabeh ge da pasti ieu Kang kurtrok, akur bentrok. Eta bagus. Da awewe mah mun dina geus palebah dicekek mah atawa dihentikan geus cicing langsung paling ogenan. Sok dicekek ya. Antu teh dicekek. Oh itu mau bahaya percekekan mah. Benar kita Cesari? Cesari. Sok dicekek. Sakapung sakapung Ditekam Cesari. ah sok sakapung dirojok ke curug ah. Enggak balik ah. Balik ayeuna balik teh ka Abah. Bah. Kayak lah. Lain abah aja. Iya lagu. Ya cek aing lagu. Liciknya euy. Abah langsung lagu. Liciknya euy. Lagu jadi bahasana nu biasa sebea. Engke kan ngabahas pindah lagu deui ye. Asalnya tereadan. Nya. Jadi kayak bagian orang mah Licik euy. bahasana ke Pastinya lagu deui we. lagu. Palebah Neng Sari Kumaha Neng Sari? ditekem teu dirojok. Ditikam, ditekam naon? Tekem ah. Nah, ditekam nah. Bibirna. Udah makan belum? Nah. Itu mainan ya. Guguyonan ya. Guguyonan. Tadi teh suara si saya nana, Pak. Sari. Sari naon? Jadi kan dia dalam rangka nerangkeun lagu Afraid of My Wife. lagu-lagu Sunda lah ya. Bejaan heula geura rek ieu teh. Aing teh bejaan lagu naon heula. Apa deui? Oh deui. Kalau bateuing Ya Pak Belit kan Kang Aya Pak Belit laguna. Gara-gara Kan tahun kedua. Jadi pohon Boho ngebah heula. apa kedua Tadi tes Enak fokusna kanu kadua tek vokalna hampir aku nungke no season ke pohon mah teuing kan. wah gampang kan Teh lagu lah banyak. Ya, Wayahna. Alfred. Yo. Engke dongengna ya. Kayak kayak bagian apa Siap. Abah acat. PR. Wilujeng wangi ka sadayana. Wilujeng wengi Kasadananya apa kawan? Kasadayana urang. Cirebon Nah, eta. Kasadayana. Tadi mau suara. Jika nukeul. Jika nama Bapak eta Bisi ditanyaan. nah keo ayeuna bagian abaheun nya. Semat Abah. Beda tema. Karena tema deui. Enak kan kieu. nah pasti loba kuing oge Sarieun ang. Lagu Sunda Len selanjutnya teh. Kan judul teh loba ya. Erek nu mana ya milih ya? Kayak ngebahas lagu nu mana ya? Selain The Afraid. Sok. Anu rada naon nyanyi deui Nya, kayak dinyanyikan. Dinyanyikan karek dibahas. karak duaan Nya, kan tadi mah Afraid, ayeuna ganti tema. oh no friend mah urang jeung si Akel ayeuna anu lagu ayeuna abah jeung Nya. laguna naon Nah, cenah. laguna kenaon? lagu naon keo hayangna Aya sari hitam. Kayak jauh. Aya leuwih keris. ulah lebih keris maksud Naon? bisa Kayak anak Cewek eta mah
cinta anak kucing naon gitu. Hah? Jadi teh. Saksi Anak kucing. Tah. Tulis naon deui? munding Munding, cucungu, Pantut babaratan. pantun babaratan. Saritem. cek mangatang tuh saritem Saritem. Saritem. Heeh. Lah atuh sok siap saritem. si Ake anu bingung tuh Kela euy. Lah keo. Injir introna. Kela. Sesi intro na eta mah. Tuh. Ku saya di gitarana. Sok laguna mitir kumaha? Terus pantun baratan we atuh. Nya, bisa. Azra Bilar hoyong ngapagawe mobil Yang pagawe mobil itu bojek ang Ngojek itu mah. anu Mendingan bagian ngopi Sunale atuh. Oh, tata cenah yang saritem Oh, yang saritem. Saritem si Akang. Yang lagu saritem si aya request na Bang. Aya mana. Kumaha mitina teh? Sakedap. Suara sato. dari barat Hoyong lagu saritem cenah nang. buru atuh Ke heula angker ieu heula modal dasar heula cenah ogenan. Oh, dasar. Lain dasarna da lain. wes emang laduk tuh kopral Kopral gareng gareng, atuh cenah. kayak kurang dijian si areng kopral gareng lagu arek ku aing ge Kumaha wapidin we cenah cek Azda Biliar Camis. Ya. Mendingan keneh ngopi menakeun mah. Sok. Saritem. sok Sok atuh sok. Padang hayang meuli ngopi cenah Nuju raosna waktosna. naon judulna naon heula Mendingan ngopi. lain Lain ngopi tong woman. Ngopi tong womin. Kisode. Lagu kedua, album kedua ya keur pabeureutna teh. da. Ke heula atuh sieu teh. Oh, sok atuh naon? Intro ah. Intro. Intro heula atuh asup. sobat tuh Penting jempling Hawa tiris. pikiran ngalayang kamana-mana sagala ayana jero sirah Eueuh tungtungna. cing kahanapkeun nama teu ciri maca eta bayang zaman baheula nupi nu kabunga eueuh masalah ngan hanjakal sagala ukur carita moal mungkin bisa kealaman deui keretna Pasti nanya, ya lagu kumaha teh mana cenah. urang deui aya lagi ya keunana tah jadi lagu ya teh judulnya Ngopi Tong Woman Ya. si beat aya feel beat anu ngambil ti Rolling Stone nya Ngopi Tong Woman makanya ambeh leuwih loma gitu ketika di zaman harita nu alapa Rolling Stone teh kan ada lagu ieu Ingat deh. jadi oh iya gitu feelnya nyokot tidinya tapi ai lagu nama jauh kan peda teret jangan aya kobel tok 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 gitu. surigana mana nyiptakeunana teh angin kalamun Lagu ya kan mun secara keseluruhan teh sangat ringan ya nggak bahas teh jadi daripada pusing saya mendingan santai ngopi, ngopi gitu secara kata-kata nu lugasna teh seperti gitu jadi tapi lamun nempotina keseluruhannya jadi setiap masalah teh harapanku santai lah gitu sampai mikirnya lebih duka tak ceng pencipta nama laguna kayak Kurang lebih gitulah. Jadi itu yang mikiran daripada dah orang. serek dibandingkan ke abah nu tita iya dah serek kumaha jadi balik deh ka deui nya dibandingkeun di KRT kata kaing deui sok kumaha eta aing mah dijadikeun ngumpul Nya Hari ini kita kenana. Ari kayang mah juga baheula nya. Kumaha? Baheula mah bebas lah keur zaman hora nya keur zaman can kawin segala rupa. emang enak itu bebas Bebas Aing nama sieun bebas. pamajikan. Bebas mah bebas kan.
aya nu hal nu kudu dijaga meureun kitu. Nya. Ai baheula makan bebas, urang ulin. Bot ka ditu ulin. Balik 2 minggu gitu, sabulan balik ka imah Nah, gitu. itu makan can aya tanggung jawab yang iya. Nya, da zaman itu mah kan baheula bebas. Ayeuna mah kan nya daripada mikir Kela hayang jiga baheula. nyambung kana kata-katana teh beh mana eta nu eta? Anu mana? Eta baheula mah ulin bebas. Oh, cik Nyambungna cik baheula. Bacakan lirikna. Sok bacakeun. Penting. Sok kabayang zaman. Jangan baheula. Terus nu Pinu ka bunga. Masalah. masalah Akan kuliah. jagal segala ukur carita. Kita tinggal carita nu baheula. Ayo sepeda ayo namanya. Ayeuna mah hayang kitu tapi da Ya, moal moal bisa. Nggak usah nungguan di imah. Apa ini? Ayeuna mah kan tanggung jawab geus beda gitu kan nya. Laras. Nya. Balik mau diberes ya. Nah, terus kieu Kang. Artinya kan nyeun lirik lagu ieu naon gitu nya jeung alunanana. Tadinya teh kan hayang diciptakeun nya si lagu ieu teh supaya si pesan teh tersampaikan kan nepi nya kan nganaon. Cek eta cek vokalisna pas nyanyikeun eta kumaha kesana nyanyikeun eta Kesana. sakan nepi ka kanu ngadangu gitu. Tujuan si Akeo tadi teh. Ya, cek ayo. Ayo lagi kenana, ayo kenana. Bawa milih lagu eta. Ayo kenana. Ayeuna mah Wah, jawab. jauh, ayo kenana kan. Sok jawab betul heula sok. Ai ngaregepan tina lirik laguna nama heuh teu jauh kadinya gitu. Mun urang boga masalah teh ulah dipikiran teuing ulah jero teuing. Pikiran mah kudu meureun. Pikiran mah kudu, tapi nan kan ulah neping ka telep-telep teuing bisa jadi ngebul kana hulu. Banjur wae ku cik kopi. Maksudnya ketika Akang nyanyikeun eta, eta kan aya kata-kata kan aya terlintas. liriknya. Nah bieu si nonyieun laguna nyiptakeun lagu eta teh bayangan teh seperti kitu. Sarua teh gitu. Sarua teh ku Akang kanyawaan sarua teh kitu. Karasana Baheula kumaha mah nyanyi eta teh? Urang teh teu sagala dicaram, bebas we ka manana kitu henteu ayeuna. Gitu. Emang sih. Geus kawin mah. Apa Bener ya ceritana urang ge. Panu kan gitu jadi kan Kabeh. jadi lagu rumah tangga, teh nya memeh ieu teh sok dongengkeun sangkan anu ngadangukeun teh tujuanna Ngerti. minimalna apa. Apal. Nah, eta dina lagu eta Akang sebagai nu nyanyina ketika nyanyi eta teh penuh emosi anu keheul terus kakedalkeun atawa kumaha gitu. Oh, kumaha. Ai jeung Rendra mah hese euy. Lain aya urang mah ngaluruskeun tina lirik jeung ti kahayang si nu nyieuna. Bisi salah tujuan pasalna mah. Emang sih, heeh. Jadi lamun kitu jika lu Sarua. pasti gedogan sarua. Sarua ya berarti Beda jauh. Tah, ayeuna Akang ge sebagai nu nyanyi nanya Akang kan rekaman ya. Da urang nu ngarahkeunana Kang, hatean lagu euy. Nah gitu. Tah setelah Akang beres ya nyanyi-nyanyikan lagu Ngopi Tongoman ieu. Akang pandangan kanu nyieun laguna ieu kumaha sebenarnya beban hirupna teh naon sih sabenerna tah Kang sangka nepikeun ka nyieun lagu eta. Curiga nama manehana teh geus disarekan ku pamajikan. Tuluy cicing sambil ngopi. lain. Iya mah urang pandangan. Lain. Lain. Eta pandangan ini nya pandangan uing. Curiga nama. Da laguna teh dijieun teh ayeuna nya Kang ya, lain baheula keur lengah. Lain ayeuna geus kawin. Pangna aya lagu ieu oge na urang mah curiga gitu. Ieu mah pandangan di dia. Da kan Akang nu nyanyikeunana. Nyanyikan uing. Nu kudu ngahatean. Buah-buah cek uing teh ieu teh geus keur aya masalah, ting geus aya masalah sih kana mah. Tuluy cicing ngadabung sorangan ngadang. Aya lalaki mah teu kosi diobrolkeun kan nya paling oge ngarokok. Da teu bisa ngomong. Atuh bisa ngomong. Eleh ngomong. Eleh sieun. Sambil ngarokok sambil ngopi. Jadi we ide inspirasi. Balik deh inget kan ka baheula gitu. Ya, jadi karena kan kieu Kang, ku urang dikaji si ieu lagunya ketika si Akeo mikeun lagu ieu, Kang. Ieu teh teu pira nguruskeun ngopinya daripada mikiran ieu tapi jika Jero pisan
Jeroma sumur. Penting aya masalah amun tadi kedakeun. Jadi inspirasi. Gitu. Tapi pirang ngopi tapi asa Jauh pisan pada jika kuda lu pasti gedogan kan. Oh iya, nu bakal lama bebas aya nama. Aya penyarekan. Cek tanya bener tuh setek gitu. Bener ai maneh teh. Jadi ngada tanah lagu kan. Betul, lain. 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 Eta mah pengalaman rata-rata kabeh gitulah gitu. Sok. Leuwih jero deui gerakan repna. Ya lanjut rap. Kumaha repna cik. Hirup di dunia. Pohon di kota. Ulah sok. Nah, teu asup nyanyi lagi. Atuh sok dan kembreng kan kita asup kumaha. Jadi kembreng. Teu asup. Hirup di dunia. Oh, sok. Hirup di dunia. Awal-awal sok di pikiran. Mun di pikiran mah Bari malotot Kang. aya tungtungna. Malotot lain peureum. Mendingan ngopi nikmati hirup jalani segalaku kabagjaan. Oh, yes. Benar jadi Eta usi hatena nama ang kapegung teh sigara nama. Yes, jadi aya nama kan katangkepnya Kangnya. Walaupun aya ungkapan ki aya lagu mah kumaha persepsi masing-masing. Tapi da ieu mah ku pikiran urang dua anisan Mbak kan. Adinya lompat nama aja udah menciptakeunana pasti pengalamanna kitu. Itu orang Sunda tanamnya dua lagunya. Itu tak Aya 3 menit Iya, Mak. kena Malam Jumat. Rolling Stone jadi emot tun Ciamis Kang Acahnya Kang Acah aya di Ciamis aya na. Ini comongi kaca. Damang sehat. Tacuk Mang Ladug Lagedu juga turunan Tiongkok pan heueuh rek. Oh, di teu molotot Kita motor lapor. nah. Lain molototna teh biwir. Arah kadenge anjir. Aya bibir molotot sih. Ngemalotot mah ieu plateuy ya malotot mah. Molotot biwir. Itu. Sotana sakieu-kieuna. Oh, iya. Sotana kan turunan itu cenah Tiongkok. Ending mah di kacapanan wapidinya. Nu hideung. Tadi jamret. Jadi lagu-lagu Sundalan emang kalau bahan nggak nyokot tina kehidupan sapopoe si Sunda. Ya. Di nu album kedua nu ayeuna digarapke nya sarua lah Iya, gitu. gitu. Dan jumlahna leuwih loba laguna. Laguna. 15 lagunya. Nah, makanya kayak album nu kahiji kan ayeuna karek dibahas ya detail hiji-hijina. Ayeuna mungkin waktosna moal Kedap di 2 menitan deui lah. jadi Dua kayak 2 menit langkung. pertemuan nu menjumat cuang bari ngabahas nu sejen bari ngabahas lagu oke. Dari anggreng ngekesekna wapidin jeung akel gitu ya. Sebenarnya tina laguna da lagu sebenarnya Ya abah mah sieun. jeung milih lagu Soak. lain lagu nu sejen. Nu duaan Sudah mah soak. aya opa aya 5an tapi nu tanya keur teh duaan deui. Sarieun Ada paling banyak anu Afraid of my wife apa? Nu nyiptakeunna Afraid of my wife. Tuh nu ngobrol. Nya kan orang geus Ngaku. orang ganti awal bahwa lagu eta kieu sok nyanyikeun. Dan ketika dilempar ku pengalaman masing-masing tadi waktu segmenna bea. alasan nu Bagian Adan Adan Isa Isa. jeung Sholat Isa. Nah, makanya beda segmen yang ngajelang. Gitu. Tina pret jadi langsung kana ngopi. Eta lagu dipilih ku Akang. Coba. Aing mah bisa-bisa wae operator mah. Lain operator. Kayak ada IC Subla mah gitu. Mode itu naon nu ngomong na panggung Super. aing teh nya. Operator. Kalau kan MC host gitu. Dia sebutnya teh operator. Atuh dah host mah bisi Benar. Orang teh nyalahkeun da bener nah. Nah, Kalau mun keur masak dijawab keur naon keur ngemsian. Sebutna teh oben teh operator baceo. goblok.
Habis bondon. Terus broy. Gitu Kang, tutup Oke, Kang. haturun Dulu sadayana. jeung mengi kasadayana sing daramang sarehat. Amin ya Allah ya Oh Rabbal iya alamin. di Sing ingat rumah tangga sing silih harga. Hargaan sing pageuh sing rutut Saling lah, saling. Kan ai Sama, Wak. ras pamajikan ras terkuat. Ras terkuat. Boleh. Ngelehan we Mapidin. sanes lawaneun eta. Ada selawaneun. lalaki marasna. Ampun, Ras. ampun gitu. Lalaki mah cukup ngopi geus kakedalkeun ka geuheul. Tanpa diungkapkan tanpa dengan kata-kata. Hajar bah. Oke, haturun Assalamualaikum sadayana. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 4 gagas.